atuh dulur kudu saladar hirup teh euy eling-eling kana liang atuh sia teh sebab da ye urang mah hirup teh jauh tina dan urang mah kamana-mana oge pasti mamawa da dina awak urang mah pasti loba liang hakikatna Allah anu nyiptakeun syariatna urang bijil tina di dunia bu bapak-bapak banting tulang ti isuk tepi kaburit kesang badag kesang leutik kala luar neangan duit demi ngabelaan heuh benar tuh Pak bahkan nepi ka budak bujang neangan parawan jang calon pamajikan teh anu aya atuh heuh eueuh liangan moal daekeun lalaki ge emang cowok apakah meureun jeung kayeuh Bu Pak di mana urang maot bakal asup deui kana datang tina liang balik oge kana bahkan ke bapak-bapak yeuh balik di dieu engke rada peutingan ge nya rek neangan heuh maksudna liang panto imah ucul sok ngares wae cemimin mah nya aya cemimin di dieu aya Iis aya Cetitin Ceuun aya Coon araya di dieu mah aya keneh kumplitnya di dieu mah geus pararae Bu Ya Nurul Aini marhaban Jaddan Husaini marhaban apunten ya kasadayana ya marajeng insyaallah ya pildacia badai masihan tausiah ka urang sadayana sok anu masih dipengker ayeuna mararajeng mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacibeureum meuli rambutan meuli hayam jeung meuli taleus duka peureum duka nundutan ngajawab salam menila leuleus ngajawab salam menila leuleus daun awi daun gedang ngalanna diparetikan manawi geraha rudang sorana rada tarikan sorana rada siap sakali di siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nu ngajawab salam didoakeun ieu sing laloba duit anyir sia jalinger kana duit mah nu ngajawab salam didoakeun deui nya sing tiasa angkat ka tanah suci Mekah hayang ke Mekah hayang ke Mekah ibadah haji hayang entos daftar tacan saha nu rek mawa atuh sia mah ari can daftar mah atuh tapi mudah-mudahannya sing aya nasib angkat ke tanah suci Mekah asal sing getol we ngaduana nya komo ngaduana tengah peuting mah osok udang di peuting osok ibu-ibu mah nya bunya ka mana tuh kacai cenah kacai teh ngadon pipis alus jujur entos pipis jorok atuh sia mengisang heula nanaon teh anyir entos pipis sare deui uyuhan teu barau hangseur atuh yeuh Bu ari ngomong teh bener geura sok balikan deui entos pipis ngisang entos ngisang calana pake deui ari sia meuni ku poho atuh piraku ulah alidnya amit-amitnya kade ulah kitu nah tuh teruskeun
Masih kuat? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man pariha bina parihna bihi. Al-hadis. Sebelum dilanjutkan, muga-muga para jamaah sadayana ngadoakeun heula Kasim abdi. Siap ngadoakeun abdi? Siap. Kira-kira siap ngadoakeun abdi heula? Siap. Awas pokona cak. Lamun bapak-bapak cicing wae teu maca amin didoakeun balik di dia sing nyasab ka imah nini-nini. Nini-nini teh sakadaluarsa. Oke, ibu-ibuna awas. Lamun cicing wae ya ibu-ibu nanya teu maca amin didoakeun salakina sing kawin deui ka Ci Itoh. Aya Ci Itoh aya. Aya. Oke, parawan aya parawan. Loba parawannya. Awas parawan lamun cicing wae teu maca amin didoakeun sing dilamar ku aki-aki. Mending dilamar ku aki-aki mending amin. Jawab sing tarik. Mending dilamar ku aki-aki, mending dilamar ku abdi. Selebeu. Pemuda ya pemuda. Loba di dia pemudanya. Awas ya pemuda lamun cicing wae henteu maca amin didoakeun sing jadi jalma IPTN. Non IPTN teh Ikatan Pemuda Telat Nikah garis miring jomblo. Mending jomblo mending amin. Sieun ku jomblo mahnya. Tapi tenang-tenang. Jomblo itu bukan berarti tidak laku. Lebih tepatnya terlalu mahal untuk dimiliki. Anjay. Kumaha barudak? Well, tuh siapa barudak well ayahnya. Tapi saya doakan mudah-mudahan yang jomblo dikasih pasangan yang setia. Karena setia itu mahal gitu, iya kan? Nggak bisa dibeli dengan uang, betul? Apalagi ya di zaman sekarang loba nu modus. Betul. Ngomongna I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Ngomongna sayang cinta tapi tidak berani mengajak ke KUA. Bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomongna pankos nu heueuh, my darling, my hand happy baby sweetie, aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu. Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan. Pret sete ucing di sangguan atuh. Nopi we bobogohannya monang 5 tahun ari kawin jeung babaturan sorangan. Rek teh nyeri kumaha? Benar iya benar. Mentak awas hati-hati dengan seseorang yang mencari modus. Makanya saya berani mengatakan laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang takkan berani menyakiti hati seorang wanita. Karena wanita itu bukan diciptakan dari tulang tangan laki-laki. Karena wanita teh bukan untuk dipukul, bukan. Wanita bukan juga diciptakan dari tulang kaki. Karena wanita bukan untuk diinjek-injek, bukan. Wanita bukan juga diciptakan dari tulang punggung. Karena wanita bukan tulang punggung keluarga. Tetapi wanita diciptakan dari tulang rusuk kaki laki sebelah kiri dekat dengan hati. Supaya apa? Supaya tempat wanita itu selalu ada di sisi menemani. Karena wanita itu sukanya disayangi, dicintai, bukan disakiti, betul? Kumaha barudak? Sial deng kena laki. Tapi tenang, tidak semua laki-laki suka menyakiti hati seorang wanita. Ada juga kok yang baiknya. Ente sakabeh lalaki kitu, bener teh Pak?
aya nu bageurna aya nu baikna. Mentah kade ibunya sing nyaah ka salaki teh ulah sok dinyeri. Sok geura lamun di dieu di Cibolang aya nu maot sok saha nu rek ngagotong lalaki nu nguburkeun nu nyolatan lalaki mentak sing nyaah ka lalaki teh. Makanya saya berani mengatakan lagi, wanita yang baik itu adalah wanita yang takkan berani menyakiti hati seorang laki-laki. Kumaha barudak? Well, siapa? Hiji-hiji pokoknya menang. Alhamdulillah. Siap ngadoakeun abdi siap? Moga-moga sim abdi sing panjang yuswa, sehat walafiat, ditambih-tambih rezeki anu halal, anu berkah. Lamun rezeki berkah bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, pulangnya mampir dulu ke Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah, berikut kopiah. Alhamdulillah. Langkung tipayun sabada nyanggakeun tahiyatul mubarakah. Puja anu janten panghias raga timimiti urang muka kana ieu acara urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kawasa. Puji anu janten panghias ati timimiti urang ngaji urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Syukur anu teu tiasa diukur-ukur ku insinyur, ku direktur, ku gubernur, komo ku tukang cukur moal kaukur. Nya eta rasa syukur anu ngajantenkeun panolak takabur timimiti urang kumpul urang sanggakeun ka Allah anu Maha Luhur. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu lugina, cunduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu waluya. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disingler. Anu alhamdulillah dina ieu wengi sim abdi tiasa kempel ngariung jeung anu ditiung. Pak amprok jonghok jeung nu make androk, patepang wajah jeung nu make kopiah dina ieu haflah mubarakahnya. Mudah-mudahan urang sadayana kumpul di tempat sing paranjang yuswa. Amin. Ya Rabbal. Salawat sinarang salamna mugi salamina dilimpah curahkeun, dikucurkeun dikocorkeun ka baginda alam, baginda tercinta. Anu mana baginda Nabi parantos mawa umatna dari zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah, dari zaman naik onta dugi ka zaman naik embim Toyota, motor Yamaha, HP Nokia, Samsung S5. Teh hilap ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin atba'u tabiin khususna umumna pikeun jami'ul muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurutkan ajarana. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sing ngengingkeun syafaat ujmana ti baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Teh hilap oge teh kakantun anu kusim abdi dihormati para alimil ulama, para habaib, para ustad, para guru, para kasepuhan, wabil khusus anu kusim abdi dihormatinya nyata kiai setempat. Mentak urang doakeun ieu para kiai, para ulama, para guru-guru, para kesepuhan urang doakeun mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Disehatkeun badana. Amin. Tambih-tambih barokah. Amin. Ya Rabbal. Teh hilap oge ka non para panitia nu parantos ngulam kasim abdinya, para pemuda, ketua panitia, Bapak DKM anu parantos ngorbankeun harta, tanaga, pikiran jeung sajabana, mudah-mudahan ku Allah sing dibalas ku pahala anu berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Teh hilap oge atuhnya aparat pemerintah dimulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah sampai atasan sing jadi pemerintah anu adil bijaksana anu nyaah ka rakyatna. Amin. Ya Rabbal. Teh hilap oge ka para jamaah sadayana anu hadir di ieu tempatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, terus santriawan santriawati, pemuda-pemudi, remaja-remaji, remako-rematik katutrorombeheunana araya kabeh insyaallah di dieu nya. Mudah-mudahan sadayana anu kempel di tempat sing dipanjangkeun umurna. Amin. Ditambih-tambih rezeki anu halal anu berkah. Amin. Ibu-ibu anu barogah hutang, anu boga kreditan, mudah-mudahan balik di dieu sing lalunas kabeh. Anjir meuni tarik amin kana hutang mah. Terus ieu para pemuda-pemudi nanya sing soleh sareng solehah. Amin. Ya Rabbal alamin. Para jamaah sadayana daramang ite daramang. Iya ibu-ibu daramang, bapak-bapak belah dia daramang. Alhamdulillah. Ibu bapak nembean ningali kasim abdi
Nambean ningali Kasim Abdi paingan atuh di tempo teh Allahu kuenya siga mujair kasaatan atuh pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadikan kita sebuah keluarga di dunia wal akhirat yang selalu menyimpan rasa rindu dalam kalbu antara diriku dan dirimu. Makanya ayat peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya saya dari itu memperkenalkan diri, ibu bapak perkenalkan, nama saya itu adalah Muhammad Sopandi. Saha cenah? Abdi tiasa disebat Ustadz Cilik, tiasa disebat Ustadz Cabe Rawit. Terus timbul pertanyaan, cenah jang Ustadz ari linggihna di mana? Alhamdulillah abdi linggih di Kampung Belendung, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Timbul deui pertanyaan ti ibu-ibu anu rada kepo, jang Ustadz cenah ari yuswana sabaraha taun? Nah, engge nyaho ieu beungeut kepo-kepo doang itu ya. Alhamdulillah ibu bapaknya kieu-kieu oge abdi mah yuswa mah parantos 27 tahun. Muhun leres sakieu dedeg pangadegna, tapi jangan panggil aku anak kecil paman. Da leutik oge dicabak mah ngagedean. Ya budak cicing sih mah kang artinya. Alhamdulillah. Teruskan para jamaah sadayana ngaosna urang dorog deugeun wae nya nu singkat padat melekat daya nu penting mah urang balik mawa ilmu nu manfaat sia mah ngaji encana naon geus kana kahakaneun i pikiranna kana comet sagalanya Allahu Akbar kana hayang ilmu nu manfaat mentak abdi ge jujur Bu abdi ti Balandungnya datang ka dieu abdi mah teu hayang nanaon da abdi mah hiji abdi mah hayang loba dulur sok seujon wae ka kiai teh duit hayang loba dulur ceuk hayang loba dulur engke geus loba dulur tah kakara ka dituna urang teh bakal gampang menta dukungan astagfirullah duit deui engke geus loba dukungan tah kakara ka dituna bakal gampang menta doa ti para jamaah sadayana pan tadi geus didoakeun sok nyanyahoanan wae ieu mah nya. Alhamdulillah. Para jamaah sadayana seperti biasa sebelum dilanjutkan mungkin lamun dina ceramah Nasim Abdi aya nu kasinggung ieu rek ngambek moal rek pondong rek ngomongkeun rek balali nu bener sih moal balik rek ngaji dong beureun di dieu nya jamaah jamaah teruskeun masih kuat alhamdulillah hadirin jamaah rahimakumullah menit anu paciwit-ciwit jam nu paantai-antai waktu anu patunggu-tunggu hari berganti malam matahari berganti bulan disusul ku tahun anu beruntun anu mana nyaeta hiji bulan anu pinuh ku kamuliaan anu mengandung sejarah anu luar biasa anu aya momentum berharga pikeun jalma anu takwa nyaeta hiji bulan anu tos masyhur ka Cianjur ka Sohor ka Bogor reang ka Tangerang ka carita ka Jakarta kasebut ka Garut ka kuar-kuar ka Banjar ka celup ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka Saudi Arabia Indonesia bahkan pangnyong colangna salamar capada yakni bulan dilahirkeunana junjungan alam Nabi besar Muhammad anu alhamdulillah kalayan titis tulis diajali guratan kalam anu maha kawasa urang sadayana dina ieu wengi tiasa kempel ngariung nyaeta sejak ngagungkeun kana kelahiranana baginda Kangjeng Nabi Muhammad tak terasa dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercanten dititipan umur sampai saat ieu urang bisa hadir mulu dan alhamdulillah ternyata peringatan Maulid Nabi diayakeun diramekeun lain di dieu hungkul dulur
tapi se-internasional seluruh dunia yang bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah serentak kompak di mana datang bulan Rabiul Awal umat Islam mengadakan peringatan Maulid Nabi bawaning ku bunga alhamdulillah eta alhamdulillah matak orang ieu kudu bunga ku lahirna Kangjeng Nabi. Iya ibu bapak bunga tah henteu ku lahirna Kangjeng Nabi. Alhamdulillah lamun urang bunga ku lahirna Kangjeng Nabi sesuai pangandika As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki annal farah bi maulidi sallallahu alaihi wasallam matlubun. Sanyana bunga atas kelahiran Nabi Muhammad matlubun diparentah dipuri. Naon elatna? Bi qaulihi ta'ala sebab ayat pangandika Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wallahu alam bi muradih. Kul ucapkeun ku anjeun wahai Muhammad kalawan fadl Allah kalawan kurnia Allah kalawan rahmatna Allah. Saha rahmatna Allah teh nyaeta baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Makana dibaca ayatna wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin tepati-pati kami ngutus ka anjeun wahai Muhammad angin jadi rahmat ka sakabeh alam. Jadi jelas Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Margi ibu bapak kapungkur satu acan diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia awewe kacida pisan hina di zaman jahiliyah loba jelema arembungan boga budak awewe kunaon sebabna sebab awewe mah lemah diajakan perang teu bisaeun jadi beban lalaki mentak harita keneh loba awewe anu dibunuh hidup-hidup. Jadi kapungkur mah hina anu gaduh anak awewe teh Pak. Lamun teu dibunuh hidup-hidup eta sok dikubur hidup-hidup eta zaman kapungkur. Sate acan diutus Kangjeng Nabi. Tapi sabada saparantos diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia alhamdulillah awewe sangat mulia Pak. Awewe sangat terhormat nepi ka diagungkeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah, diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an aya surat An-Nisa. Laras. Betul. Nepi ka ditaekeun, diangkatkeun derajat awewe 3 tingkat beda lagi jeung lalaki. Pan aya nya qosidahna sok dinyanyikeun ku ibu-ibu qosidah. Qosidahna teh bejakeun ulah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan, mengandung. Nah jadi bekian kieu ya lagu teh. Tapi insya Allah ada ibu-ibu mah ridho. Mengandung deui, melahirkan deui, mengandung deui, melahirkan deui. Oh kakapukna hebatna awewe teh eta Pak. Da ngajuru teh ieu lain perkara anu gampang nyeri. Betul. Nepi ka naruhkeun nyawa. Bahkan puluhan urat saraf putus ketika ibu-ibu ngalahirkeun seorang anak. Mentak pantes ieu tarohanana nyawa. Makanya saya bangga ka ibu-ibu. Sebab ya arurang tehnya nu hadir teh ieu dilahirkeun ku ibu-ibu. Benar ieu bener. Arurang teh dilahirkeun ku ibu-ibu, arurang teh bijil tina liang awewe. Betul? Makanya ibu-ibu itu hebat. Ibu-ibu itu hebat Pak. Bisa ngabijilkeun orok tina liang. Mentak atuh dulur. Kudu saladar hirup teh euy. Eling-eling kana liang atuh sia teh. Sebab da ieu urang mah hirup teh jauh tina dan urang mah kamana-mana oge pasti mamawa da dina awak urang mah pasti loba liang. Hakikatna Allah anu nyiptakeun syariatna urang bijil tina di dunia Bu. Bapak-bapak banting tulang ti isuk tepi kaburit kesang badag kesang leutik kalaluar neangan duit demi ngabelaan. Heuh, benar tuh Pak. Bahkan nepi ka budak bujang neangan parawan jeung calon pamajikan teh anu aya atuh heueuh. Eueuh liangan moal daekeun lalaki ge. Emang cowok apakah meureun?
Jeung keueuh Bu Pak di mana urang maot bakal asup deui kana datang tina liang balik oge kana bahkan ke bapak-bapak yeuh balik di dieu engke rada peutingan ge nya rek neangan heuh maksudna liang panto imah uceu sok ngaros wae cemimin mah nya aya cemimin di dieu aya Iis aya Cetitin Ceuun aya Coon araya di dieu mah aya keneh kumplitnya di dieu mah geus pararae Bu bercanda mentak awas kade ieu barudaknya sing nyaah ka indung oge bapak-bapak oge sing nyaah ka pamajikan margi salaki anu mulia teh salaki anu sok ngamuliakeun pamajikan salaki anu hebat teh salaki anu teu wani tunggal teungeul ka pamajikan mentak kade ieu bapak-bapaknya kade pamajikan teh ulah sok dinyenyeri ulah dikasaran apalagi melakukan KDR zaman ayeuna loba laporan ke polisi kasus kekerasan dalam rumah lalaki hungkul eta teh anu jadi korbanna anu di penjarana awewe aya henteu karena ibu-ibu itu nggak suka kekerasan ya Bu ya ibu-ibu itu nggak suka kekerasan Pak tapi lamun teu heuras ngambek gitu doang ibu-ibu tehnya ieu mah kumaha nya ka pamajikan teh dinyenyeri bae puguh-puguh ieu pamajikan teh HP-na aya nomorna aya WA-na aya der ieu salakina teh SMS-an WA-an teleponan jeung pamajikan batur sok aya nu kitu eta teh keuyeub nu kitu teh ngaranna apal keuyeub apal ari keuyeub matana ningali sok ka mana ka hareup ari leumpangna kara ka gigir eta teh keuyeub puguh-puguh pamajikan teh hayang jajan salaki boga duit kalah ngajajanan pamajikan batur eta teh sok sing tarik puguh-puguh ieu nya salaki teh geus boga pamajikan hayo kalah salingkuh ieu jeung pamajikan batur eta teh keuyeub oh jadi atuh ayeuna mah nu salingkuh teh nu kitu teh ngaranna keuyeub ayeuna loba perselingkuhan bener ieu bener ayeuna loba perselingkuhan awal mulana tina HP mentak gara-gara nyekel HP jadi loba WA-WA-an gara-gara nyekel HP jadi loba salingkuhan jadi loba jadi nusuk salingkuh nu kitu teh ngaranna naon cenah keuyeub puguh-puguh ieu musolah masjid teh aya lawang pantauan hayo kalah ngajleung ieu lewat jandela nu kitu oge keuyeub puguh-puguh di ieu tempat teh keur aya muludan keur aya pangajian hayo ieu jelema teh teu daek ngaji teu daek hadir tah nu kitu oge keuyeub puguh-puguh ieu nya pamajikan teh hayang dibonceng salaki boga motor ngaboncengan we batur nepi ka lalaki nepi ka awewe nu kitu teh ngaranna ojeg euceun nu kitu mah lain keuyeub mah tara motoran ojeg mah atuh disalwakeun jeung keuyeub sa teh beda deui nya mun tak kade urang ulah hirup siga keuyeub bahkan saur Abu ya Ani Jom Panjalu Sukabumi mah bahasana teh kieu kun kalban catulatakun kal keuyeub hirup mah kudu siga bancet tong siga keuyeub ari bancet mah miwarang sesuai jeung praktekna ari keuyeub mah nitah tapi teu sesuai jeung praktekna anu kitu teh keuyeub mentak kade urang ulah hirup siga keuyeub jadi kembali deui lahirna Kangjeng Nabi ka alam dunia urang kudu bungahna urang kieu ngagungkeun muludan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sok sanajan urang teh bupanya tahun kamari urang muludan tahun kamarina deui muludan deui tahun kamarina deui muludan deui tahun ayeuna muludan deui urang teu bosen-bosen ngagungkeun memperingati kelahiran Kangjeng Nabi tidak ada kata bosan kalau kita cinta kepada Nabi betul sebab urang bungah ku lahirna Kangjeng Nabi lamun urang bungah ku lahirna Kangjeng Nabi sesuai pangandikan Nabi
man pariha bina parihna bihi. Sing sajalma anu bungah atas kelahiran kaula saur Nabi, ku kaula bakal dibungahkeun. Entak mudah-mudahan urang sadaya nanya sing dibubungah ku Kangjeng Nabi nyata kenging syafaat ti mantena, amin ya robbal alamin. Mentak ayeuna urang alhamdulillah bersyukur tiasa hadir memperingati maulidna Kangjeng Nabi Muhammad. Entak urangnya nepi ka panitia pan ieu hayang acara kos kitu teu gampang. Nepi ka ngorbankeun harta, tanaga, pikiran jeung sajabana karena apa? Karena untuk Nabi, karena cinta kepada Nabi. Betul. Sebab dabu Pak, urang mah cinta lain ukur di Nabi wir hungkul. Cinta lain omong-omong kosong hungkul. Karena definisi cinta anu sakumaha ceuk Imam Busiri, innal muhibba anil uzali fi somami ayah sabu-sabu anal hubba munkatimun ma baina munsajimin min huwa mudharimi. Memang definisi daripada cinta anu sakumaha ceuk Imam Busiri, sesungguhnya cinta itu tersimpan di dalam lubuk hati yang sangat dalam, di antara tetes duka jadi tangis air mata. Itulah cinta. Jadi intina dulur, urang mah cinta lain ukur di Nabi wir hungkul. Apapun yang kita miliki kita korbankan untuk Nabi. Betul. Pertanyaan bagaimana cara ngabuktikan cinta urang ka Nabi? Bukan dengan harta saja Pak. Bahkan saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alaikum bimahabbatil ulama wayahna jeung wayahna sing cinta sing deudeuh sing nyaah ka para alimil ulama. Karena ulama teh pewaris para nabi, al ulama warasatul ulama adalah pewaris para nabi. Mata kade ulah macam-macam, ulah ngamusuhan ulama, ulah jauh-jauh jeung para ulama. Lamun jalma hirupna geus jauh jeung ulama jeung para habaib, hirupna bakal cilaka. Entong ge di akhirat, di dunia we heulaanan jelema hirupna jauh jeung kiai jeung ulama hirupna hararese. Sok urang buktikeun. Tahlilan ka kiai matang puluh, nujuh bulan ka kiai kamaotan. Betul. Jadi urang mah hirup teh butuh ka kiai, teh bisa jauh jeung kiai. Betul. Mentak awas kade khusus nanya deketan kiai setempat, tegasna sing dararaek ngaji. Lamun jelema ieu hirupna geus wani ngajauhan ulama, jelema hirupna geus wani ngajauhan ajengan kiai ustad, sakumaha saur Syekh Nawawi Al-Bantani, falaula bi'ilmil ulama lasarana sukal bahaim. Andai kata jikalau seumpama lamun jelema hirupna jauh tina dasar bimbingan para alimul ulama, hartina taradaek ngaji, taradaek ngadengikeun papatah kiai, maka eta jalma kalakuanna teh bakal kaya kal bahaim, bakal seperti binatang, bakal kawasa sato. Sok urang praktekeun ya. Ibu bapak orang dia apal teu monyet? Nyaho monyet nyaho? Sok ari nyaho mah jawab sing kompak siap, supaya tertunduh siap. Sok dites ku aing nya. Ari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok salat tara, monyet sok puasa tara, monyet sok sodakoh tara. Betul? Cik coba ayeuna giliran manusia. Siap kompak siap. Ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok puasa tara, jelema sok sodakoh tara. Atuh dulur, lamun ieu aya jelema pagaweana dahar nginum jeung molor, giliran ditita salat teu daek, ngaji oge, puasa oge, sodakoh oge, nu kitu teh. Betul? Benar iya benar. Atuh lamun di dia aya RT na tara salat, berarti RT na oge anyir sewanian goblok. Aing ge teu wani sia mah. Ieu orang di wanian, Allahu Akbar. Makanya ieu aya RT na aya. Tuh aya di RT na, aduh hampura RT nya ulah kasinggung.
RT disarwakeun jeung monyet sote lamun RT na taraso jangankan RT rek RW na kah rek lurahna bantuan atuh si menyebut kahna euy rek lurahna rek camatna rek presiden bahkan rek kiai rek ustad kangeran-ngaran berani meninggalkan sholat anu kitu layak disarwakeun ejeung mo benar iya benar mentak urang babad kabeh betul betul makana abdi rek naros ya khusus karek kayu ibu imah bu aya bu aya bu aya ya ibu lamun ibu boga salaki pagaweana teh nguseup bu aya ieu teh bu tukang nguseup hirupna moal maju-maju moal maju basuh pokoknya bajuna ya lamun ibu boga salakinya pagaweana teh hardolin apal dahar modal ulin giliran ditita sholat teu daek sholat sedangkan anu disebut guer muhtarom naon ari guer muhtarom teh nyaeta lian hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah salah sahijina makhluk anu teu dimuliakeun ku Allah ranking kahiji teh ternyata lain monyet saha atuh jelema anu teu daek salat 5 waktu jelema anu ninggalkeun salat 5 waktu teh lebih hina tibatan mo terus jelema anu samodel kitu nya peutingna sare jeung ibu berarti ibu teh sare jeung salaki atuh astagfirullah jadi waranian kieu ibu-ibu orang dieu mah nya wanian luasan deui jeung salaki ibu kitu-kitu ge salaki ibu ngan kalakuan siga paham ya paham jadi ketika jelema ieu hirupna jauh jeung bimbingan para alim ulama ternyata kalakuanna bukan hanya akan seperti binatang tapi bakal lebih bejat lebih anarkis bahkan lebih predator daripada binatang buas lain jadi malolotot ka aing kieu teh hampura ya abdi ngaos beuki peureus kajeun moal ngambek moal punung moal mere berkat jadi ketika jelema hirupna geus jauh jeung ulama anggang jeung ajengan ternyata ieu kalakuanna bukan hanya akan seperti binatang tapi bakal lebih bejat lebih anarkis bahkan lebih predator daripada binatang buas survei membuktikan bu pak pernah teu urang ningali dina berita aya beurit nyaho beurit orang dia nyaho aya beurit bunuh diri gara-gara krisis ekonomi aya tante tuh aya berita kitu patut meureunnya tapi ibu bapak orang pernah teu ningali dina beritanya aya jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi aya henteu saeutik loba leuwih pecat di patan satu tuh si elehku anak beurit geuning elehku beurit jelema jauh jeung ulama teh betul terus ibu bapak urang pernah teu ningali ieu dina beritanya aya anak hayam nyaho anak hayam dia orang dia nyaho anak hayam wani maehan indungna sorangan aya teu berita anu sakitu aya teu tuh aya hayam we ditaladung ku indungna meureun terus ibu bapak pernah teu ningali urang dina beritanya aya jelema dikandung 8 bulan disusui selama 2 tahun tumbuh besar menjadi dewasa anak wani maehan indungna sorangan aya tah henteu saeutik loba leuwih bejat di patan satu tuh si eleh dewa ku anak hayam jelema jauh jeung ulama teh terusnya ibu-ibu bapak-bapak apal henteu careuh apal nyaho orang dia careuh nyaho nah sabagus apalnya jangan dulu beranjak kemana-mana saya akan kembali setelah pesan berikut ini tenggorokan kering bibir pecah-pecah itu tandanya anda kurang cairan silahkan leueut caina terlebih dahulu geus leueut lah wios rada serak itu pugu mana ieu oh nata alhamdulillah wios leueut lah ibu alhamdulillah ngiring leueutnya
Leuseuh aing. Alhamdulillahnya abdi sok inget we nya keur jadi santri heuh. Leueuh teh jauh jeung Cai Herang Bu Pak. Ayeuna geus jadi mubalik herang keneh. Alhamdulillah. Teruskeun itu teruskeun. Bener. Masih kuat. Ieu biasana di pangaosan nepi ka jam baraha ieu? Hah? Subuh. Hah? Jam 2. Alhamdulillah. Berarti di dieu mah ahlinga ngaladul sia piraku aing ngaji nepi ka jam 2. Maihan ka aing meureun kitu. Alhamdulillah. Teruskeun. Terak nepi mana tadi poho ngaos teh nya? Hah? Oh, careuh apa? Apal careuh apal? Eta careuh kurang akhlakna Bu Pak. Careuh mah nya teu kaup aya hayam sok ditewak sok dihakan. Ngan careuh mah wajar-wajar we boga akhlak kurang patut sebab teu boga akal. Kumaha cenah lamun jelema boga akhlak seperti careuh eta mah lain wajar, tapi kurang hajar nu kitu mah. Malah jelema mah boga akhlak seperti kitu teh leuwih ti careuh Bu Pak. Sok survei membuktikan. Lamun careuh ngahakan hayam paling hiji 2 anu dihakana, tapi lamun jelema geus katempelan ku akhlak careuh, tempo lain hiji lain 2 anu dipalingna, tapi sakandang dipaling kabeh betul. Lamun duit ya mah lain 100 200 Bu nu dipalingna tapi miliaran. Leuwih becet dipatan careuh. Tuh eleh di wae ku careuh geuningnya. Jelema hirup jauh jeung ulama teh. Betul? Mentak kade urang ulah jauh-jauh jeung para alimil ulama. Ayeuna para ulamanya lain saukur dijauhi, tapi ayeuna geus loba para ulama dizolimi, dicaci, dihina. Bahkan ayeuna keur viralnya para habaib, para ulama, para zuriyah Nabi dina nasabna dirampok. Naudzu ya Allah, cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah dihinakeun. Yeuh mangkaning urang teh anu di Arab teh syafaat ti Kangjeng Nabi. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min aliha. Syafaat kaulang ke di poe kiamat eta teh hak bener ayana. Saha jalma anu teu percaya kana syafaat kaula, mangka eta jalma moal meunang syafaat. Yuh nu di Arab ke urang syafaat ti Kangjeng Nabi, ari cucuna Nabi, darah dagingan Nabi dihinakeun. Mentak awas omatnya. Ulah wani-wani ngagogoreng habaib ulama, ulah daek dihasud ku batur. Sing cinta tanamkeun hati urang cinta ka Kanjeng Nabi. Lamun urang cinta ka Nabi berarti kudu cinta ka para habaib juriyah Nabi. Ibadah urang yeuh nu loba malaweungna, anu loba teledorna, atuh mudah-mudahan we ku cintana urang ka Nabi, ku cintana urang ka para habaib ulama, urang menangkeun syafaat jaga di yaumil kiamah. Omat awas ulah wani-wani ngagogoreng habaib ulama, bisi dikutuk ku Kangjeng Nabi jaga di yaumil kiamah. Paham ya paham. Alhamdulillah eta alhamdulillah. Nah alhamdulillahnya pametos pahamna atuh rupina sakitu ti sim abdi. Hapunten ieu teu tiasa panjang lebar deui, margi ieu aya mubalik nu kadua nya anu bade masihan tausiahna ka urang sadayana nya. Rupina sakitu dialap cekap, mudah-mudahan sing aya manfaatna nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana. Nu sayana munggu dokapna ti Allah, anu awona anu kalepatana munggu kahilapan sim abdi. Aya pita dina bilik, aya soang diasupkeun panitia kuring rek balik eta bongsang geura siapkeun. Heuh ieu mah biasana ceu. Ari di dieu teh biasa mah biasakeun atuh ahnya. Alhamdulillah. Pileleyan sapunyiri pegat simpai, patorai pasti panggang, lain waktu patepang deui. Para jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas. Anu teh diangkatkeun bau kelek siapa pokona. Entos sadayana entos. Sok sing luhur Bu Pak, sing luhur. Dadah. Kena pranknya. Ari kalam bila itu kul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.